Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Anjar Tepung Jeung Indung, karya Ahmad Rustandi. Neraskeun carios tina Anjar lawan Raja Bangsat masih karya Ahmad Rustandi. Bralah urang lajengkeun kana dongeng dina lalakon Anjar Tepung Jeung Indung bagian ke-18. Anjar jadi sabil. Muru nu miwat pipa majikaneun atawa muru musuh anu diwasiatkeun ku guruna? Manehna sajongjongan mikir, mana nu kudu diheulakeun, naha kapentingan dirina atawa wasiat guruna. Tapi barang katenjo Haji Husen geus ngudag si darga anu manggul pipa majikaneunana, hatena jadi tetek gajleng luncat ngudag Dharma Lingga. Anjar jeung Dharma Lingga lumpat patarik-tarik. Maksud Dharma Lingga hayang ngajajal heula pangarti musuhna, lain karana sieun atawa rentak. Nu lumpat geus ngaliwatan jalan satapak, ngaliwatan Balumbang, ngaliwatan Ranca Jeung Sampalan. Di sisi leuweung Dharma Lingga Malik, siet ka Anjar aya nu nyabet. Padahal harita geus poek, ngan kulantaran geus luhur panemuna, eta dua jelema geus bisa nejo di nu poek. Siet, Anjar ngelok, si horeng pasar tina harupat, nancep dina tangkal kai. Tarikna lain beja, barang nancep teu sabaraha lila tangkal kai teh ujug-ujug garing daunna muguran. Mun sok keuna ka jelema, tangtu teu kudu ngadua kalian deui baris bangkar tutung bangkena. Siet, Dharma Lingga nyumpit ku sumpit leutik, moal aya satengah deupa. Anjar ngalaan sabukna, tuluy eta sabuk teh diputer-puter ngahalangan awakna, pasar eueuh nu asup hiji-hiji acaan. Dharma Lingga ngajenghok, sarta manehna lumpat deui. Maksudna rek dipancing dibawa kana sayangna. Barang nepi kana guha, serebet Dharma Lingga lumpat ngan sakolepat, nu katarangan kalangkangna hideung, Anjar nurutan lumpat sarta tarik leuwih ti tadi. Gubrak panto guha maundeut muun kurang rikat, Anjar tangtu kagencet ku batu anu dijiun panto guha tea, untung rikat. Kitu ge bajuna maah teu karika gencet nepi ka arangsak. Eta guha, lawangna ngan sapaseun jelema cingogo, tapi di jerona lega alahbatan gedong jeung raang damar sigati be urang. Dharma Lingga hohoak susumbar, Anjar rada kawour, kaahiji kulantaran eleh pangalaman, kadua pikiran dibagi jeung ka anu dibawa kabur ku si darga, kumaha nasibna. Katiluna sieun teu bisa ngalaksanakeun amanat guruna, lantaran manehna caan ngarasa yakin bakal ngelahkeun Dharma Lingga, sabab apan Dharma Lingga maah tangtu geus maca buku pusaka, sedengkeun manehna acaan nenjo rupa-rupana acaan. Dharma Lingga narajang bari teu kendat hahaop, keur ngageumpurkeun lawan. Anjar teu akan narajang, tapi nganakis jeung nakis bae, rek ngukur heula nepi ka amana pangabisa Dharma Lingga. Memang keur nu ati-ati aya alusna, lantaran dina ilmu penca, urang narajang teh aya untungna aya rugina. Upama urang narajang, pertahanan urang jadi ngurangan, sarta upama lawan nu ditarajang teh awas bakal gancang nempo di mana aya lolongkrang. Hahaha, siah moal bisa balik deui, siah rek ngalalakianan. Anjar ngabetem keneh, pikiranana masih keneh dibagi dua, mikiran boa-boa pipa majikaneunana dikumahaku si Durga. Bareng ninjo Anjar teu manteng, Dharma Lingga teu ngengkekeun yeu kasempetan, seak luncat, sukuna dipake nyabet di uhung Anjar. Anjar dongko, polonyon iket naragrak, sarta buukna asa dijenggut. Lenyap. Keur ngalenyap ti tukang karasa asa aya angin anu nebak,
Anjar geuat ngagereleng ka asisi, tuluy nangtung ayeuna maah leuwih ati-ati. Dewi, tidinya manehna mimiti masang, acaan narajang, tapi lantaran geus lila Dharma Lingga caan bisa ngasupkeun panaung geul hiji-hiji acaan hatena jadi pusing, kakara manehna manggih lawan anu lingas kitu, padahal nilikana sareatna maah eta budak teh boyot pisan. Sup leungeunna dirawat ku Anjar heat rek nigas ku gigir leungeunna, disampakkeun pigi ulang. Bret, pigi ulang diadu jeung pigi ulang, ceuk nu bohong maah mani ngaburinyai jeung ngebul. Anjar mundur salengkah. Dharma Lingga mundur tilu lengkah, sidik dina tanaga, Anjar leuwih unggul. Dharma Lingga sanggeus ngarasa teter dina tanaga, ngaluarkeun nakal curangna, pok ngomong, naha poho ka api pamajikan neun sia. Itu keur digalentoran ku si Darga. Ngadenge omongan kitu, pamuseuran pikiran Anjar jadi kaganggu sarta rada buyar, ngalangkang dina pikiran si Darga keur ngagalentor bebenena. Kasempetan ieu digunakeun sahade-hadeena ku Dharma Lingga, srok disogok angena. Barang karasa angin kana lebah angena, Anjar ngelokeun biu teungna. Lantaran rek nejat maah teu kaburu Dewi, tapi elat. Panyogok Dharma Lingga nepi manten, porolo Anjar yutah, untung teu yutah getih oge, lantaran kaburu musatkeun tanaga dina angena. Tapi karasa nyerina lain lumayan. Anjar narik ambekan panjang. Sanggeus usaha mangaruhan musuhna tadi teu hasil, Dharma Lingga ngajorowok Dewi. Itu si Darga keur ngukeupan. Tapi Anjar teu bisa dibobodo Dewi, manehna jadi sadar, ayeuna lain waktuna mikirkeun kapentingan diri sorangan. Upama ayeuna aing teu bisa ngelengkeun yeu jurujana, rek saha Dewi, mun aing payah tangtu aing era manggihan Kiai Ngesti. Pikiranana museur Dewi, nutup lawang ceulina. Nepi ka atau kadenge sagala sora, padahal harita hujan ngagebret, guluduk ting jelegur, ting berebet. Anjar geus bisa ngukur nepi ka amana tingkat Dharma Lingga teh. Barang sagala panarajang jeung gerak tipuna teu bisa asup malahan beuki lila manehna beuki kateter, Dharma Lingga mesat gagamanana. Aneh rupana, disebut bedok da lain bedok, disebut congkrang da lain congkrang. Barang ninjo senjata nu dipake ku Dharma Lingga anu rupana siga arit tapi lain arit, nyayiu sigana senjata guruna anu dipaok ku Dharma Lingga teh. Ngaranna, si Careham Munding, lantaran rupana badis Careham Munding, ngan lain Careham Munding, lantaran dijiuna tina logam anu tewasna leuwih ti wajah, liatna leuwih ti perak. Seukeutna ti tukang ti hareup. Si Careham Munding teh ku Dharma Lingga diuat awit, nepi ka asorana siga kolecer, awahingku tarik nu ngagunakeunana. Sakapong nyipat tak-tak, sakapong nyabet ping-ping. Ngan Anjar salawas narikat. Kurikatna anu tarung, teu katinggal Dewi jelemana, ngan tingko lebat kalangkangna bae hidung jeung bodas. Seak, serepet, mani nyecep angina, nu dituju cangkeng Anjar nu rek disabet teh, tapi Anjar ngajumpalik, loncat. Sakali sirah Anjar rek ditarok, tapi kaburu nyingcet, gebrokana batu sagede jublek, batu beulah siga hui di beulah ku arit.
Anjar ngan ukur bisa cungcat cincet. Sanggeus ngagunakeun si careha munding, Dharma Lingga nyerek, meunang angin Dewi. Tapi kesangan teu duluot leet, lantaran eta gagamantea, diuratna leuwih ti jelema hiji. Anjar teu bisa ngantep dirina terus didesek. Kolebat sabukna dikaluarkeun. Jeger-jeger, sorana teu beda ti pecut, matak niupuskun kekendangan. Eta sabuk lain sasabuk-sabukna, tapi bisa digunakeun kawas pecut. Sanggeus ngagunakeun pecut, mimiti Anjar bisa ngadesek. Waktu harita geus janari leutik, di luar hujan masih keneh ngagebret, kawas nu dicicikeun ti langit. Dharma Lingga masih keneh nyabet-nyabetkeun gagamanana, barang disabetkeun kana pecut Anjar, disangkana pecut rek pegat, tapi manan pegat anggur meulit, tuluy silih betot. Di dieu jadi ngadu tanaga. Anjar sabenerna sanggeus kabeunangan angena, tanagana rada ngurangan. Ku kituna dina pabetot-betot teh, antara Anjar jeung Dharma Lingga jadi saimbang. Terus adu regeng aya kana satengah jamna, kesanna geus pada ngucur. Sagede-gede kacang kadele, deu ngeut Dharma Lingga geus jadi bulao, huntuna ti pepereket, tapi neuk truk ngabetot gagamanana. Ohek, Dharma Lingga yutah getih hirup. Tapi leungeunna teu lesot, ngan beungeutna rada sepa, orolo dewi aya kana satampolongna, getih ngabayabah dina cadas, tanagana beuki ngurangan, karasaku Anjar beuki ngendoran. Laun-laun Dharma Lingga ngarumpuyuk, tapak deku, terus diuk. Panonna dipeureumkeun, tapi ku Anjar teu dibere kasempetan sarta nu diuk ditubruk, brunyuh, tak-takna dijejek. Dharma Lingga teu ngomong sakemek-kemek acaan. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.